tiap dinten Rasul ngahuapan ulolong dihuapan nolong muni atohun aduh ya nu ngahuapan teh muni betah jeung naon make akhlak sapoe kadua aya di nolong dihuapan ku Rasul nah ari geus dihuapan teh anjeun ulah deket-deket jeung Muhammad nya Muhammad teh gelo cenah padahal anu naon nu ngahuapan ikhlas amal bersih hate isukna ngahuapan deui isukna ngahuapan digogoreng deui ikhlas amal bersih hate dugi ka di kumaha dicaci dimaki Rasul teu putus asa tiap di tengah ngahuapan hiji waktos Rasul teu damang manggil Abu Bakar Siddiq aya tersanonya Rasul teraskeun pada melan abdi bilih abdi pondok umur soko anjeun naon ngahuapan tiap dinten jam saanu ka jalma Yahudi anu lolong mangga ya Rasul ngantunkeun eta pada melan diteraskeun ku Abu Bakar nyanak sangu Abu Bakar milarian ka mana nu lolong ngadaguan can aya nu ngahuapan si utungan we maju Sayyidina Abu Bakar oh itu jiga nama pas dicaketannya ditoel cek nolong wah geus datang ngahuapan teh langsung dihuapan cek anu lolong asa beda ieu mah ngahuapan teh nah anya gancang bae teu naon abdi ulama nyantai bari betah raos Aisyah Sayyidina Abu Bakar munda tos gentos nya ka mana anu dipayun tos pupus nya saha Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nangis tah nolong si Yahudi ngagudupruk hanapeun Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampura kaula Muhammad sanajan kaula teu ningali wajah anjeun tapi karasa mulia akhlak anjeun Muhammad tiap poe kaula ngahina ka anjeun tiap poe anjeun ngahuapan ka kaula teu putus asa hampura Muhammad ceurik eta tepi ka maca dua kalimat syahadah di payunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq sanajan teu ningali wajah Rasul tapi karasa mulia akhlak Rasul tepi ka asup Islam tah eta nolong Yahudi naon tah mulia akhlak Rasul ahli sedekah